Sesa lampah nu kamari. Peuting beuki peuting waas ngahudang lamunan. Tetempoan rembongan ngulibek minuhan rasa. Tiris teu bisa ditahan, heuai ngajak nundutan. Panon geus meletet ngan hate ngajak ngawangkong, ngaguar lalakon diri nu mindeng milampah jalan salah. Asa kamari awak jagjag waringkas. Asa kamari curug heuras tur seukeut batan peso balati. Asa kamari sorat tarik notorek ka jalma leutik. Letak capetang norowelang naranjangan sisi poek jalma lian tur ngorek-ngorek aib batur sadulur salembur. Nulak cangkeng dina beuheung sirah tangga tur balangah mandang kanulian jiga nempo runtah. Ayeuna ngan ukur rasa nu mawa aral subaha. Ayeuna ngan ukur rasa hanjakal nu mindeng ngagonjak ati, ngabuli diri diganjar ku sesa lampah nu kamari. Deuh awaking ning waktu teh sampoet. Hirup di dunia teh singkat, nu kaalaman mah ngan tilu waktu. Kamari ayeuna jeung isukan, pageto mah duka teuing. Sajatina manusia teu walak kaya, busik malikna diri angin ku Gusti nu Maha Kawasa. Moal bisa ditawar jeung dipenta, nu matak mangka hade urang sing bisa ngagunakeun waktu urang di dunia ulah nepi ka hanjakal di akhir bari.